SIRUNG Pajajaran. 108 tahun lilana sapra kadatuan Pakuan Pajajaran runtaku serangan Banten patilasan dayehna kosong molongpong ditinggalkan ku para pangesina. Nepi ka jadi leweng geledegan. Kamarana harita para rahayat Pajajaran. Pajajaran tilem ngawun-ngawun. Waktu antara Pajajaran ngiles nepi ka kapanggihna. Deiku ekspedisi Scipio 1687 perlu waktu 109 tahun lilana. Daya nukungsi diesiku 48.271 jiwa. Kapanggi deui dina kaayan nuges katutupan ku leweng geledegan gehil met out bos begroej zende 1703. Di zamana Pakuan Bogor Kiwari minangka kota kadua panggedena di Nusantara sanggeus Demak. Jumlah pangesina nepi ka 49.197 jiwa. Sarta 2 kali leuwih rea tibatan jumlah cacah di Samudra Pasai 23.121 jiwa, nu mangrupakeun kota panggedena katilu. Pakuan kasisikeun tina pacaturan kahirupan. Kamiwahan kahirupan pangesi karaton salila pamarentahan Prabu Nilakendra kawas lilin nu ngelunde parem lalaunan. Kulantaran Raja geus tenah tajeng marentah di puser kuta. Hirup Pakuan salaku puser pamarentahan sabenerna geus rengse. Nalika panembahan Yusuf ti Banten, sacara resmi geus junun mareungkeun kakawasaan Prabu Nilakendra di Kulasari. Samemehna dinu carita nu baheula ngan saukur bisa nembongkeun bahana nu samar. Ngan saukur bisa ditempo tina jejeran puisi jeung cutatan sajarah. Rahayat Kedung Halang jeung Parung Angsana nu jadi panganter rombongan ekspedisi Scipio dina tanggal 1 September tahun 1687. Jadi nu panghelana ngaziarahan patilasan Pakuan sanggeus papisah saabad leuwih lilana teheran. Aranjeunna rangkayen kabuyutan nu kapanggi eta salaku patilasan singgasana Raja Pajajaran. Tahun 1703, Abraham van Riebeeck kungsi nempo sasajen nu disimpen dina piring di kabuyutan Batu Tulis. Kukituna saprak timimiti kapanggih ku rombongan Scipio. Rahayat Pajajaran ngarasa panggih deui jeung Pajajaran nu kungsi leungit. Tahun 1709, Van Riebeeck ningali ayana kebon nu anyar digarap di Lamping Cipakancilan. Aya anda-anda kahirupan nu anyar di patilasan ieu Pakuan mucunghul deui. Dumasar tidinya bisa ditalar yen aya nu ngawangun hiji tempat atawa padumukan di tungtung aliran walungan Cipakancilan. Pakuan geus bijil sirung tapi teka tinggali ku Van Riebeeck kulantaran anjeunna naek kuda ti jalan pahlawan Kiwari nu kaayaana handapen Lamping Cipakancilan. Lian wewengkon, lian emutan. Pakuan lain ngan saukur wewengkon tapi paninengan. Wewengkon patilasan Pajajaran dihirupkeun deui. Ngan karajaanna moal balik deui. Ia anu dipikani nengku rahayatna dihariringkeun ku para pujangga dina karya-karyana. Saunggal bahana Pajajaran nyeredet di hatena. Geus deket ka Pajajaran Ceuk Galindeng Cianjuran. Jauh keneh ka Pakuan Ceuk Galindeng Paninengan. Pajajaran henteu sirna. Tapi tilem ngawun-ngawun, Pajajaran telengit. Pakuan ngan saukur ngahiang. Ceuk babasaan kolot baheula anu terela kalengitan Pajajarana. Pajajaran mah lain leungit tapi ngahiang tilem engke oge dina hiji waktu bakal ngadeg deui. Kitu ceuk carita kolot-kolot anu geus patalibatin jeung Pajajaran. Nginengna ka Pajajaran nepikeun ka taun 80-an mah masih keneh sok dilagukeun.
Pangrango nu madadago gunung gede nu mepende ngajak mulang ka Pajajaran. Kitu galindengna teh mani nyecep kana het. Ngahudang lamunan zaman baheula. Pakuan nu geus tumpur Pajajaran nungan karingaran. Numutkeun naskah Pustaka Nusantara 3, 1 jeung Kereta Bumi 2 nyebutkeun runtakna Pajajaran kajadian dina tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 saka tanggal 8 Mei tahun 1579 Masehi. Tanggal 11 Suklapaksa bulan Wesaka tahun 1501 saka. Dihitung ku pananggalan Masehi jeung Hijriah ragrak dina tanggal 8 Mei tahun 1579 atawa 11 Rabiul Awal 987. Poe Jumat Legi. Naskah Cirebon nyebutkeun, Pajajaran sirna ing ekadasa Suklapaksa Wesaka masa 1500 punjul siki ikang akakala. Sedengkeun, runtakna Pajajaran numutkeun naskah Waruga Jagat jeung naskah Pancakaki Masalah Karuhun kabeh. Disebutkeun Pajajaran burak dina tahun Jim akhir. Sajalan jeung naskah-naskah nu kasebutkeun di luhur. Naskah Serat Banten ngisahkeun mangkatna pasukan Banten nalika ngalakukeun serangan ka Pakuan dicaritakeun dina Pupuh Kinanti. Anu tarjamahana. Nalika mangkatna harita pasukan Banten kajadian dina bulan Muharram awal bulan Puahat tahun Alif. Ieu tahun sakana hiji 50 hiji. Pasukan Banten nu dipingpin langsung ku Maulana Yusuf mangkat ti Banten dina Poe Ahad tanggal 1 Muharram tahun Alif ku sangsakalana bumi rusak reke iki atawa tahun 1501 saka. Naskah Serat Banten. Nalika kesah punika, ing sasi Muharram Singgi, wimbaning sasi sapisan, dinten Ahad tahun Alif, puningka sangkalanya, bumi rusak riki iki, nalika mangkatna eta, kajadian bulan Muharram, pasa di awal bulan, hari Ahad tahun Alif. Ieu tahun sakana. Hiji 50 hiji. Kakisahkeun dina carita Pantun Bogor. Ngahyangna Pajajaran. Saur Prabu Siliwangi ka balat-balatna. Lalakon urang nganepi ka puye. Najan dia kabehan kang aing pada satia. Tapi ngaing hente menang mawa dia pipilan. Ngilu hirup jadi balangsak. Ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marili. Pikeun hirup kaharepna. Supaya engke jagana. Jembar senang sugi mukti. Bisa ngadekken deui Pajajaran. Lain Pajajaran nu kiwari. Tapi Pajajaran nu anyar. Nu ngadekna digeingkeun ku obah zaman. Pilih.